Kuduna bae teruskan sekolah, da rezeki mah di mana wae ge pasti aya. Da sebenarnya teh hayang sekolah teh, tapi da karunya kakolot gitu. Dari Risma. Siapa tuh Kelly? Sepatu. Ma, Pak, Krisna, angkat heula. Ayo. Tasnya kemana? Exhale, tied up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed. I'll show you what happens. Pass me the. Puasa seberapa kali? Teuing da asa nama ada genep poe teh genep poe deui. Alayo, Asli. bener. Heuh. 2 mingguan deui. Ai mana puasa teh? Itu. Wah, mana mah kitu. Juga budak gering tuh puasa. Atau puasa itu sahur tadi. Ah, padahal mau puasa we da teu nanaon teh sahur ge. Itu dia. Ah, tuh teu tarawih hari meureun. Itu. Wah, jar budak teh mah. Jadi. Puasa datang seminggu deui. Minggu. Seminggu deui. Ini kabaran. Tuh menang THR meureun euy. Deui yang menang THR mah. Ting menang ting juga nih menang. Heeh. Curang beli bakso. Ambil. Ngeunah. Mana wes beli bakso. Beli bakso. Ya kamu ketahuan. Kir. Luas euy. Kir. Sabar jantungan oge. Mana ieu nu pae? Oh, jantung orang copoknya mana? Bisa ngorogrokeun mah ieu. Kira Mana puasa tuh? itu aja. Harua bejanna jeung mana? Ya cuma tuh mana tuing gitu mah tuh. Ah, Kan. Oh, tas tek mana? Bagus Bagus, bagus euy. Tidak tuh. Capek puasa. Era euy. Puasanya era. Oh, emang puasa gitu? Itu. Tuh ya dok. Budak teh cicing wae. Dok. Burger. Mah mana mah cicing wae. Tuh ngobrol di sana itu. Itu. Ya ngali tadi ngali budak awal numpang ke sakola cenah sakola. Sabar ada urang mah hareureuhan sekolah. Bawang mana mah teh. Ya Allah, tanah gua gede-gede tuing. Dok. Ayo. Nah, mana sekolah ayo mabal we. Itu si Wildan sembuhan. Cuma apa lagi kudu kucing ini. Oh, sia teh naon? Itu karena si Wildan sembuhan. Ini tuh lah. Sorry, Plan. Saya cuma mabal euy. Dek itu udah di sidang. Ajak mabal. Di jalan. Enggak di jalan, Nyok. Ajak kawan. Enggak boleh. Ayo, ya ke warung. Kan mau diangkat sekolah-sekolahnya.
lo nungguan ada anak. Ayo lah heula euy. Ayo bae lah, mabal. Ayo lah. Ayo lah kagok. Ayo geus barang ieu, ayo bae. Mana aing sekolah. Bunga rek mabal heula urang mah ka ditu. Hari itu aing mana lagi sekolah. Cicing we sekolah mah sekolah. Saya mah sekolah kan udah timbang. Son, kadieu geura. Oi, kadieu. Ayo. Non. Ngobrol nih orang itu. Non. Non. Tadi mah bang, panjang tinggal. Kumaha kitu? Uwi aya mau bejakeun ka indungna. Saha? Uwi. Putri baru rek nyar ganggu. Heeh, jelas aya mau bejakeun ka indung hidan. Ya nama heuh tadi. Heuh tadi. Tadi marana? Naon? Tadi mana diajak mobal kurang nyambung. Sekolah penting. Sekolah wae presiden. Naon ieu teh? Naon atuh? Dikla. Tongko we ah. Sangkeun langsung wae. Dan mana yang ngabejak kunci mobal? Oh, itu yang saha ini. Jangan awewe. Kasihannya nama. Lain awewe. Mari Burung. Ayo langsung balik. Bohong ya bohong. Nah, eta. Hese ujaan deh. Jadi kita tanyakeun. Ayo langsung balik. Tanyakeun Sok awewena, tanyakeun. Ayo langsung balik. Tanyakeun ka awewena. Sok. Saha? Tinggalin kau panggil ya. Meureun ka panggil. Sok. Banyak tados. Terus kumaha dicarekan teh? Ya tadi Carekan. guru tanyakeun. Tanyakeun ku guru. Pan beda sekolah mana? Kan sarua jurusan, sarua sakit. Ayo panggil angkot. Beda kelas. Ya beda guru ya mana ih. Bodoh udah teh. Karang panggil. Oh, berarti mana yang mana ya? Di mana nama bejakan teh? Awewe. Aduh mana wae. Bohong gitu. Panggil. Ku tanyakeun awewe. Mana wae beda orang. Mana lain. Lain. Yo mendia pengeusna ka tampung. Lu mana yang bejakan? Mana ngajak seuri? Tadi. Tiga jalan tadi di sekolah. Dia nanam gua. Di kali hiji dua cenah. Hiji dua. Terus di kali hiji dua. Saya kali hiji mah hiji lain dua, mau hiji tambah hiji dua. Waduh, nanti. Jangan dipotret hiji kali. Ini saya berjalan.
daripada sekolah dua-dua Diajak mabal. Mabal di PS di PS lah yang mabal main PS dari cicing itu mah ngopi-ngopi ngebasok. Puasa. Tukang baso di itu ya tukang baso. ayam Nggodin. Godin Neraka sama supaya lah supaya. Jangan betul. Sahur tengah poe. paling kayak puasa deui Puasa lanjut deui lanjut. tilu lain sahur bagus sekolah sih dan beda itu mah bang coba nanti dibedakan ayo bedakan sini bedakan kamu kayak kurus ini masih dan di telepon hai Ren kamu tadi teh ngebedakan si Idamnya kurang dibedakan tadi terus kumaha nya indung nate neangan nah kasih Idan ke mana cenah tadi si Idan dibawa ke mana teuing da urang mah langsung balik ka ieu mah baik dulu jeung saha tadi teh jeung baru obat terus kumaha di kalian teh panggil hah panggil nya panggil mah henteu hanya hari rasana sekolah teh kumaha sih di sekolah mah rame loba babaturan loba keur uli nah kamu ke sekolah kunaon orang tuana kesulitan ekonomi yang mah urang teu bener di sekolahna mabal wae yang budak lalaki kuduna bae teruskeun sekolah da rezeki mah di mana wae ge pasti aya da sebenarnya teh hayang sekolah teh tapi da karunya kakolot umum untuk sekolah teuing ngadoriksakeun kolot oh biasanya yang cewek tahun hareup kurang ngajaran dek sekolah ya tuh aya nama ngaji lah salat lah barengan urang sunana teh hayang kanu agama teh hayang bener gitu tapi dah can bisa maca itu lagi kan ke diajarkeun